Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia si Konceleng tiasa ngelekeun Mbah Baloga sareng Kiramu kalayan tiasa nepangan ka Prawira sementara si Bujang Sancang oge ku cara licikna tiasa ngelekeun Umayi kalayan Umayi dicandak ku Bujang Sancang. Urang teraskeun si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia Prawira sanajan geus tepati lancar dina cumaritana harita bisa mereka terangan ngeunaan Umayi jeung si Bujang Sancang anu pabentar paham nepikeun ka terus tarungna pisan. Si Konceleng ngabuktikeun beja ti Prawira nyelang ningali kagigireun imah si Bujang Sancang jeung Umayi geus eueuh di dinya. Geus kitu mah si Konceleng terus nepungan Mbah Baloga. Ningali aya nu datang nyampeurkeun nu tayalian ti si Konceleng. Mbah Baloga muringis cengir. Sedengkeun si Konceleng deku dina luhur taneuh digigireun Mbah Baloga anu geus ripuh kaayaanana. Si Konceleng netep antep ka Mbah Baloga terus nyarita lalaunan. Caritaan anu ngandung rasa kehanjakalan. Sabab si Konceleng sabenerna mah teu miharep aya kajadian saperti kitu. Oh, Mbah Baloga hampura ya kuring taya niatan pikeun dasa atawa ngajadikeun Mbah Baloga saperti kieu. Ngan kuring memang ngabela diri sabab lamun teu kitu tangtu meureunan kuring anu cilaka Mbah Baloga. Ngeureusem sababaraha kali panon Mbah Baloga terila terus nyarita pegat-pegat sakapeung di barung ku ngahanju jeung nyengir nahan ka nyeri. Dina sela-sela juru biwirna masih keneh katingali baseuh ku getih. Enggak, memang hebat Konceleng. Gura rumah jajan. Hebat Konceleng. Gara-gara ayeuna urang arana paning kajadian. Mbah Baloga, uring ngarasa prihatin ku ieu kayaan. Malah bieu ningali Prawira sakitu ripuhna geuningan. Anu sok padahal naon dosa jeung kasalahanana. Satadina mah rek diala jiwana ku si Bujang Sancang. Ngan dihalangan nepikeun kaderna tarung. Sigana bae si Bujang Sancang geus mawa Umayi duka teuing ka mana. Ngan Prawira ngadenge waktu keur tarung Umayi dilicikan ku si Bujang Sancang. Kejadian anu bener-bener teu dipiharep ku urang Mbah Baloga. Katingali Mbah Baloga terus neuteub ka si Konceleng. Caritaan si Konceleng anu nyabit-nyabit Umayi anu jadi muridna aya pangaruhna.
Terilah kadenge Mbah Baloga nyarita deui. Konceleng, gua memang salah. Tindakan aduh terpaket ini banget. Ampura kula Konceleng. Hanya kakarak ayeuna geuning datang nang kasadaran teh Mbah Baloga. Padahal lamun seug tadi urang teu nepikeun ka tarung mah moal nepikeun ka kieu meureunnan kajadianana. Tah lebah dieu anu disebut nafsu mata kaduhung amarah mata kanjakal teh. Diri anu katempuhan Mbah Baloga. Padahal urang kumelendang di alam pawanangan teh moal nepikeun ka ratusan taun. Sakuduna upama nyieun kahadean ka sasama. Hanjakal Mbah Baloga. Kuring teu bisa nulungan nilik kana kaayaan Mbah Baloga anu saperti kieu. Ulah memang disadar. Ieu kajataan mangrupa hukuman pikeun diri kula. Memeh kula bae aya pamenta ka anjeun Konceleng. Pamenta naon Mbah Baloga? Kuring puguh anu aya pamenta mah nyata menta obat keur Prawira. Sangkan pulih deui kaayanana. Iwal ti Mbah Baloga anu nyimpen obatna. Kitu nurutkeun katerangan ti Prawira mah Mbah Baloga. Mbah Baloga leungeun katuhana ngodok kana balik baju, bari terus ngomong deui ka si Konceleng. Iya, obat bakal dibikeun Konceleng. Tapi kula merangku umay murid kula. Ya bisa lamun minta tulung Konceleng. Coba jelaskeun minta tulung kumaha maksud Mbah Baloga teh. Sugan be kuring bisa nulungan. Kula sarembang umay murid kula. Pangangankeun umay upama badan di bawah beli bujang sanjang bahwa sanggup ia obat yang dibikeun kula kumaha Konceleng. Si Konceleng ngahulang sakedeung. Dina sesa kakuatanana Mbah Baloga menta kasadiaan dirina pikeun neangan umayi mangrupa murid anu dipikanya ku Mbah Baloga. Ningali si Konceleng ngahulang Mbah Baloga harita terus nyarita deui. Konceleng, kula boga kayakinan jika bisa nulungan kana ikai justa kula dina waktu ayeuna. Kumaha Konceleng? Si Konceleng narik napas panjang. Memang taya pilihan sejen pikeun dirina kajabat ti nyanggupan kana pamentana Mbah Baloga dina waktu harita. Mbah Baloga kuring bisa narima kana caritaan Mbah Baloga seperti halna kuring. Sanajan nyorang bahaya teu waleh dilakonan lantaran rasa kanyaah kanu jadi murid saperti ayeuna karana pan ku Mbah Baloga. Kuring rek ngusahakeun neangan umayi anu mudah-mudahan be bisa buru-buru kapanggih ku kuring. Mbah Baloga seuri pabaur jeung nyeri. Mikeun ples leutik ka si Konceleng dikepeulkeun kana leungeun katuhusna si Konceleng. Mbah Baloga peureum beunta sababaraha kali bari ngahanju. Sinar panonna anu cekung teh beuki eueuh cahayaan, teu beda ti cempor anu rek beakeun minyak. Raja tenang. Geug ayeuna kula teu kuat. Ampura Konceleng. Kesalahan kula. Ampura. Ditungkulan ku si Konceleng, Mbah Baloga akhirna kalepaskeun nyawa. Si Konceleng
memang geus bisa ngarti kana kaayaan Mbah Baloga anu pamohalan bisa diubaran deui. Geus karuhan kitu mah si Konceleng terus datang nepungan deui prawira anu jadi muridna anu memang kudu buru-buru dibere ubar deui sabab racun geus ngarasuk kana sakujur badanna. Obat anu dibikeun ti Mbah Baloga harita diinumkeun ku si Konceleng ka prawira. Bari ngadaguan hasil reaksina ubar, si Konceleng diuk sila digigireun prawira bari terus nyarita. Mbah Baloga jeung Kiramuk ngan tinggal ngaran ye. Hiji kanyataan anu pikeun akang mah teu dipihara pisan. Sabab satadina oge akang datang ka dieu teh lain rek neangan kaributan, tapi hayang ningali jeung nulungan ye prawira. Oh, tapi tetelan teu gampang kitu bae geuningan pikeun ngawujudkeun naon rupa pangharapan teh. Mudah-mudahan be bener eta obat teh mampu mulihkeun ieu prawira. Prawira ngagelenyu bibirna terus nembalan lelaunan. Mudah-mudahan be Kang Ilandong teh tiasa mulihkeun deui abdi. Prawira keur ngarasakeun ayana hawa haneut anu nyaksrak kana sakujur badana pangaruh tina obat anu geus diinum ku manehna. Memang ubar anu diinum teh ubar pamunah racun anu geus kainum ku prawira. Nyata bener manjur sabab katingali kesang mimitir nung dina tarang jeung beungeutna oge beuheung prawira. Malah awakna oge terus kesangan. Si Konceleng terus merhatikeun kana eta kaayaan, tetep antep ka prawira terus kedah deui lisan. Tah kumaha ayeuna karaosna ye? Katinggalina ku akang mah kesangan kitu geuningan. Toh sarada sakinten ayeuna mah panginten. Prawira narik napas panjang sababaraha kali, ngagerakeun ramo-ramo leungeunna. Beungeutna oge jadi rada hegar ayeuna mah. Tetela manjur ubat tekan. Abdi bisa ngagerakeun deui ramo-ramo leungeun Kang. Nuhun Gusti, alhamdulillah abdi masih keneh aya harapan hirup geuningan Kang. Nuhun atuh ari kitu mah ye. Akang ngiring bunga jeung bagja ningali ieu prawira tos rada ngurangan kasakitna mah gitu. Prawira ngagerakeun deui suku jeung leungeunna. Anu saterusna prawira bisa ngoneal hudang lalaunan. Prawira netep antep ka si Konceleng anu jadi guruna. Paraomana jadi marah mai. Nyaan manjur obat tekan. Karaos beki hampang ayeuna mah ye sararampang kieu Kang. Abdi tetela pulih deui geuningan. Duh, pulih deui kakuatan teh Kang. Oh piraku be atuh ye. Da urang teh teu ngalakukeun tindakan deleka ka sasama ari cek Akang mah. Ngan wayahna be upama salira ieu prawira tos jag-jag mah aya pancen anu kudu dilaksanakeun ku ieu prawira. Nyata maluruh laku mapai laratan Umayi muridna Mbah Baloga. Ngiringan Kang abdi bakal ngabantos sakuat tenaga naon rupiah anu bakal dilakukeun ku Kang Konceleng. Prawira terus diuk sila bari ngatur napasna, ngatur hawa murnina sangkan kaayanana bisa pulih deui saperti bihari. Sanggeusna prawira pulih deui kaayaanana saperti bihari, harita si Konceleng jeung prawira terus nguburkeun layon Mbah Baloga jeung Kiramuk sakumaha mistina. Sanggeusna nguburkeun Mbah Baloga jeung Kiramuk, si Konceleng jeung prawira terus lumampah pikeun ngalaksanakeun amanah Mbah Baloga neangan Umayi.
Wargi Dahlia caturkeun harita Umayyi anu diliumpuhkeun sarta dibawa ku si Bujang Sancang. Lebah tempat anu sunni jauh ka lembur, Umayyi digolirkeun dina luhur jukut garing. Umayyi nganukur sorot panonna wungkul anu merhatikeun ka si Bujang Sancang. Puguh teu bisa nyorak jeung teu bisa gerak. Si Bujang Sancang nangtung bari nulak cangkeng, seuri iblis bari terus nyarita. Ayeuna karasa akibatna Umayyi. Coba lamun henteu nolak kana cinta akang. Umayyi tangtu moal ngarandapan kajadian saperti kieu. Ngan ayeuna mah geus eueuh deui ampun Umayyi. Wayahna upama akang kapaksa bakal ngalakukeun tindakan luyu jeung kahayang akang dina waktu ayeuna. Ngarti meureunnan, akang tidak lalaki normal atuh. Umayyi teu bisa nembalan. Manukur hate we anu nalangsa. Harita ngomong sorangan jero hatena. Sangka diri aing bakal ngarandapan seperti kieu. Gusti nu agung. Betul kieu kaya anu karandapan ku diri abdi. Mbah Baloka, tolongan abdi tuh Mbah. Biraku abdi kudu ngalaman dihina basa diruksak kahormatan ku si Bujang Sancang. Dan nilikan agalagan nama dina tetep panjang sikapna jelas si Bujang Sancang boga maksud goreng ka diri aing. Si Bujang Sancang bisa ngarti karena keayaan hate Umayyi anu nalangsa. Nyarenge seuri si Bujang Sancang bari nyimpen pedang jeung muka bajuna terus nyarita deui. Ayeuna mah rasakeun Umayyi. Ti bareng mimiti panggi sabenerna mah akang teh geus katarik hate. Tapi ayeuna sagala kahayang akang bakal laksana. Teu kudu sieun atawa pokona mah teu kudu sieun we. Sabab akang lain rek nyiksa. Tapi rek mereka bagjaan jeung kanikmatan. Kajadian saterusna kaayaanana lir upama samagaha pikeun Umayyi waktu harita. Dirina kudu ngarandapan nasib anu goreng, diruksak kahormatanana, kahormatan kawanitaan tanpa dirina bisa ngalawan. Si Bujang Sancang puguh jelema anu geus kasandingan setan ningali Umayyi bedah cipanon lain karunya atawa watir tapi kalah kabeuki rambahan motah galura nafsu anu teu beda ti kuda liar. Geus puas ngalaksanakeun maksud hatena, si Bujang Sancang make deui bajuna, nyokot pedangna, serepet, gurilap. Pedangna harita dipesat ku si Bujang Sancang. Puas jeung sugema ate akang Umayyi. Henteu panasaran ayeuna mah. Ngan tetep upama Umayyi dibere hirup bakal jadi ancaman jeung panyakit pikeun diri akang dina mangsa anu bakal datang. Ku ayeuna kitu kapaksa ku akang bakal dianjangkeun ka akhirat. Wayahna dipaehan ku akang Umayyi nya. Petela si Bujang Sancang rek ngalah jiwa Umayyi sanggeusna diri na ngarasa puas. Umayyi ngan ukur bisa ngumbar cipanon anu maseuhan dua pipina tanpa bisa nyora. Iwal ti hatena nuju merit ka nyerian. Mbah Baloka,
pahat ka bina-bina. Dari abdi disungsi. Ayeuna terus dipaehan. Tolongan abdi mah. Tolongan. Si Bujang Sancang angkat pedangna ka luhur. Tungtung pedangna geleter rek digabreskeun kana dadana Umayyi belah kenca. Rasakeun ayeuna mah pedang anu asup kana jero dada Umayyi. Ngantang tuh be. Tadi mah nikmat, ari ayeuna mah bakal nyeri dibarengan ku ngalayang jiwa. Rasakeun Umayyi. Si Bujang Sancang bener-bener ngabuktikeun caritana. Pedang dina leungeun katuhuna nutup ka handap kana lebah dada kenca Umayyi. Tapi kejadian saterusna bener-bener di luar dugaan si Bujang Sancang. Sabab memeh tungtung pedang ngagabres kana dada kencana Umayyi. Harita aya cirim anu ngacorelat luncat. Saterusna ngadorongkeun awak si Bujang Sancang bari nyakar dadana. Ngajarikeun si Bujang Sancang ngagero kaget jeung ngabangkieng mundur ka tukang. Su, kurilap, su, corelat cileung, hu, berat, bangkieng. Si Bujang Sancang meh-mehan ngegeblak nang karak bengkang, lamun teu buru-buru ngajaga kasaimbangan badanna. Leuwih kagetna deui si Bujang Sancang. Sanggeusna sidik ka jirim anu anyar datang. Ngageter hate si Bujang Sancang. Sabab anu datang teh tetela Nini Samurti geuningan. Dina gerakan anu cepet tur teu mampu dihalangan ku si Bujang Sancang, harita Nini Samurti terus mencet urat-urat penting dina beheungna Umayyi, ngajadikeun Umayyi pulih kaayaanana bisa ngoneal hudang. Nini Sumarti ngahudangkeun Umayyi sina nangtung, jarengeh seuri bari terus nyarita. Hudang Nyai, sok nangtung, benerkeun heula tah baju jeung bukna. Susutan si Panon, tak ada sedih. Ayeuna geus pulih deui kaayaanana mah. Tindak tah si Bujang Sancang teh. Geus jag-jag deui, sok tindak tah. Umayyi memang acan nyahoeun ka Nini Samurti. Puguh be kakarak panggih harita. Umayyi terus menerkeun buuk jeung bajuna anu teu paruguh. Sedengkeun si Bujang Sancang ngajanteng nangtung dina kaayaan hate masih keneh kebek ku kakaget. Nini Samurti terus kasongkeun pedang pondok boga Umayyi. Telila terus nyarita deui. Paehan tah lalaki anu ngaran si Bujang Sancang cenah. Sabab lamun teu dipaehan, tangtu Nyai anu bakal dipaehan. Sok paehan kaynya. Umayyi memang cecep jeung geuleuh ka si Bujang Sancang anu geus ngaruksak kawanitanana. Sorot panon Umayyi hurung sarua jeung kaayaan hatena anu hurung ngegedur ku nafsu. Corelat cileung. Umayyi ngacorelat luncat. Pancuh nangtung di hareupeun si Bujang Sancang. Pedang pondok andalan Umayyi geus aya dina cekelan leungeun katuhuna. Bujang Sancang. Tacan sudi rasaning ati upama dina waktu ayeuna henteu bisa ngalaju Andika. Setan teh, kurang ajar. Geus eueuh deui ampun pikeun Andika dina waktu ayeuna Bujang Sancang. Si Bujang Sancang ngageter hatena. Kawilang seber oge ningali kaayaan Umayyi saperti kitu. Si Bujang Sancang bari jeung nyengir lantaran nyeri urut cakaran ramo leungeun Nini Samurti kana dadana. Harita nyobaan nyarita ngusir rasa kasieuna. Umayyi, sabenerna geus teu kudu ngambek. Akang bakal tanggung jawab kana naon rupa anu geus dilakukeun ku diri Akang. Carana eueuh deui kajabati urang duaan kudu jadi salaki jeung pamajikan, Nyai. Nini Samurti kadenge harita nyarita deui di barung jeung seuri. Montong benang kaolo deuleu Nyai. Si Bujang Sancang teu pantes hirup. Geus nyorang diri, terus kalah karek mateni. Kula sorangan teu rumasa wawuh jeung maneh Bujang Sancang. Sanajan nya maneh muridna si Ramu, tapi dina waktu ayeuna kula teu wawuh. Upama ieu awewe teu bisaeun maehan maneh, hartina maehan ilaing. Kula
anu bakal turun pikeun ngalah jiwa maneh Bujang Sancang. Si Bujang Sancang jadi bingung. Eueuh pilihan sajen deui pikeun dirina kajabat ti kudu usaha sakuat tanaga ngabela diri. Sabab lamun teu kitu geus tangtu dirina anu bakal cilaka. Umayyi neuteup seukeut ka si Bujang Sancang. Teutepan anu ngandung kaceuceub anu luar biasa. Teu lila Umayyi terus nyarita. Geura saya ga diri Bujang Sancang. Eueuh deui dina waktu. Iya, eueuh deui kasempetan pikeun Andika. Menta di hampura. Geus eueuh deui hampura pikeun jelema saperti Andika. Pikeun nebus dosa anu geus dilakukan. Eueuh deui pilihan kajabat ti kudu ti adu jiwa. Jiwa Andika anu kudu ngalayang. Srong. Umayyi hari tang hawangun pasangan. Geus nekadkeun dina hatena. Si Bujang Sancang kudu bisa rubuh tur ngalayang jiwa ku leungeunna. Kitu tegadna Umayyi dina waktu harita. Si Bujang Sancang nyobaan negerkeun maneh, terus carita ditujukeun ka Umayyi. Umayyi. Ulah boga pikiran bakal bisa laksana eta kahayang. Teu gampang pikeun ngalah jiwa si Bujang Sancang. Sanajan ayeuna aya nu ngabantu. Si Bujang Sancang moal make kudu sieuneun. Son urang mimitian ieu tarung. Hade Bujang Sancang rasakeun ya. Waktos nah wargi parantos tenyekapan parantos seep kena ditunda dewa ieu serius konseling dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun kumaha tarung si Bujang Sancang sareng Umayyi orang kanca sakerik sakedik atuh ayeuna masih kuring anu mancan tugas kita undur pamit hatur nuhun kana sadaya perhatosanna hapunten samodaya kalepatan kasareng kakirangan sim kuring wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak enak kelenggamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.